Sampurasun. Sakakan urang ngawutan ngajak dipayun kurang ngadoa heula sasarangan engke dipimpin ku UKM saya pangandaran urang dina dinten aya dina saran-saran tur mawa manfaat nu barokah. Mangga ka UKM dipimpin kanggo barokah. Sayaga sekacan ngawitan diajar anu urang ngadoa sasarengan ngadoa di kawitan. Doa pengseng. Semangat ya, Mang? Semangat. Alhamdulillahnya, orang masih kalian dikasihan kesehatan, ya. Orang masih kalian biasa kapan di dinten dia, dina pengajaran benar. Anu tadi tuh? Saya, ada sadayana? Kalau dinten dia kurang bakal diajak pembinaan sindiran. Mungkin sadayana orang diajar karena sindiran, dia bapak bari naroskeun heula minggu kamari urang diajar nongeng Gumpaka Kawi. Aya masih kana emut teu? Gumpaka Kawi teh sabar hiji? Dua. Nomor hiji? Kaji Gumpaka Kawi sajak bebas. Luka dua. Gumpaka Kawi sindiran. Jadi Gumpaka Kawi teh aya dua. Gumpaka Kawi sajak bebas, Gumpaka Kawi sindiran. Tadi kan terus dibahasnya. Jadi minggu ayeuna dan nanti dinten ayeuna urang bakal diajar materi sindiran. Mung satacan urang jelaskeun kana materi, satacana di dieu Bapak bade masihan teranggalanya perkawis kompetensi dasar sareng indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarna dia memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur, teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial sindiran. Indikator pencapaian kompetensinya memahami hakikat sindiran. Terus kaduana menganalisis bentuk-bentuk sindiran. Kan aya dua anu pernah diontal dina pengajaran dinten ayeuna ya, nu kahiji hakikat sindiran, nu kadua bentuk-bentuk sindiran. Kanggo tujuan pengajaran di dieu setelah menyimak tayangan PowerPoint tentang sindiran dengan model pembelajaran PBL, peserta didik secara kolaborasi mampu memahami hakikat dan menganalisis bentuk-bentuk sindiran dengan tepat, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, serta mampu bekerja sama dan mengkomunikasikannya dengan bahasa yang santun. KKM nu pernah diontal aya 70. Nah, dia batas minimalna 70. Dan ke kami ayat ini kan aya evaluasi, nilai evaluasi kirang ke 70 berarti tidak remedial. Kami anu langkung 70 mah mungkin aya dina tugas pengayaan ya. Model pengajaran baris digunakan di ayeuna biasa model pengajaran problem based learning atau nanti disingkat PBL. Tahapan model PBL aya 5 tahapan ya. Di dia aya tahapan mengorientasi peserta didik, mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan mandiri, mengembangkan dan menyajikan karya, dan analisis dan evaluasi. Karya yang boleh teruskan. Daya, daya kurang teraskan karena materinya, kurang diajar materi sindiran. Musa kadang jadi bapak gaduh hiji lagu, mangga hidup si tenang ya. Ayah ngebahas gunaan
hakikat sisindiran sareng bentuk sisindiran ya. Kalau orang diajak orang sasarangannya bari nyanyi sareng bari nitenan karena isi numpakana ya. Jadi aya isi numpaka lagu sisindiran. Bapak bakal ngabagi karena opat kelompok ya, dibagikan maka beresan bakuna kanggo ka masing-masing kelompokna. Oke, baris di pasihan LPD kanggo diisian tiap kelompok. Jadi tiap kelompok di pasihan LPD-nya maka biasanya tetapnya secara masing-masingnya aku biasa kerja per kelompok ya. Maka LKPD-nya di isinya waktunya 20 menit. Tugasnya CR dan lanjutkan karena presentasi kelompok ya. Maka ini berarti bukan enggak mau kemana? Ada lampu dari kosong. Pokoknya orang menggunakan aplikasi Build of Name nya kelompok titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi perwakilan di kelompok hiji bade mempresentasikan hasil gawe kerja kelompok hiji. Hiji rarakitan. Ciri-ciri rarakitan nyaeta hiji sisindiran diwangun ke opat padalisan. 2. Padalisan ka hiji jeung kadua dina sisindiran mangrupa cangkang. 3. Padalisan kadua jeung kaopat mangrupa leusi. 4. Suara vokal awal jeung panuntung dina padalisan ka hiji mewakili jeung suara vokal awal jeung panuntung padalisan ka 3. 5. Suara vokal awal jeung panuntung dina padalisan kadua mewakili jeung suara vokal awal jeung panuntung padalisan ka 4. 6. Unggal padalisan disusun ku opatna. 2. Wawangsalan. Ciri-ciri wawangsalan nyaeta hiji sisindiran diwangun ku 2 padalisan. 2. Padalisan ka hiji mangrupa cangkang. 3. Padalisan kadua mangrupa leusi. Unggal padalisan disusun ku opatna. 3. Paparikan. Ciri-ciri paparikan nyaeta hiji sisindiran diwangun ku 4 padalisan. 2. Padalisan ka hiji jeung kadua dina sisindiran mangrupa cangkang. 3.
bade kaopat mangrupa eusi. 4. Suara pokal panuntung dina kadalisan kahiji murwakanti jeung suara pokal panuntung kadalisan katilu. 5. Suara pokal panuntung dina kadalisan kadua murwakanti jeung suara pokal panuntung kadalisan kaopat. 6. Unggal kadalisan disusun kaopat enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalau kelompok ini ya, alhamdulillah kalau kelompok ini warna mungkin ya, alhamdulillah ya, saya kelompok Pak Antos konsultasi. Akhirnya orang menganalisis hasil konsultasi saya kelompok. Hasil sindiran kita namanya ya. Jadi luka hiji rarakitan. Tadi di awal tadi disebutkan ya rarakitan mah awal sareng akhir sami ya kali tama benten mangga pilih anu bari teruskeun ka dia saya atuh nuhun ka sadayana kelompok anu parantos ngapresentasikeun hasil bagaimana masih kita orang buka kamu sadayana kelompok ya sareng orang refleksi di tanah ya orang mulai dari karena tadi di awal jadi tujuan pengajaran dinten ayeuna eta memahami hakikat sindiran ya. Jadi hakikat sindiran teh tadi seperti sindiran non bahasa di dalam penuturan bahasa ras ciri-ciri sindiran tadi disebutkan ayat yang pada dibangun hadapan kanggo wawang salama ngan ayat dua pada lisan kita kanggo ciri-ciri ras kanggo bentuk-bentuk bangun sindiran ayat dia tadi kalau di sana maka di ayat pada teraskeun kami ke ayat kurang teraskeun karena evaluasi ya. Jadi dia tidak bakal dipasihan 5 soal dengan sindiran maka dikerjakeun tidak ya pasihan nami sareng kelas ya. Oke, soalnya ditampilkan di layar. Waktunya 5 menit, 5 soal, berarti satu soal ya. Ya. Kamu soal kahiji, mana tinggali dengan layar. Terusnya, alhamdulillah, karena kurang Antos diajar materi sindiran kawan panjang ya. Karena jenang kamu nilai evaluasi baris dibagikan dina grup WA ya. Kalau nilai yang kirang 70 ayat remedial. Nah, 70 mah berarti kalau pengadaan. Nah, selanjutnya kamu materi minggu payung kurang diajar tulis sindiran. Tapi dina bangun posternya. Katakan ulang tutup pengajaran. Mangga biaya dari terusnya. Pengajaran dia pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terus